Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sukri para wargi subangga kiwari orang sami-sami bandungan lajenganana carita upaya kemari katunda dina ujaring carita jawara ti kuburan karangan Kileksa ayeuna bagian anu ka 42. Sakumaha nu kantos disungsi naskah ieu carita hancapoe kamari bagian anu ke-41. Pedaran Mang Dedi kabagat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di hiji patempatan. Khusus nama tukal kisaron kairing ku Nyai Malati bodas katut Jang Banara. Hari teteh ngaguar hiji pependeman kisaron anu mangrupakeun lambang anu jijieun tina Wesi Kuning. Tah, malah hari teteh kisaron nuju ngadongengkeun tina hal Wesi Kuning atanapi asal usulna lambang si jago. Genep jago teh kitu maksudnya. Kumaha tu para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore di Mumunggang hiji paseureut. Mangsa alam harita teh beuki sore bae. Geus puguheun aya di piluweungan mah atuh sorato ngeret teh meuni tararik pisan kadengena teh mapaesan kaayaan alam sore harita. Sadengkeun di hiji patempatan disagedengeun tangkal kai anu runtuh ngabugigag badag aya 3 tangtungan jalma. Horeng si mana horeng kisaron ari nu duaan deui Nyai Malati bodas katut Jang Banara. Malahan makisaron harita teu ngabuih we ngadongengkeun naon rupa kahirupanana keur mangsana ngora tug nepikeun ka harita. Malah Jang Banara katut Nyai Malati bodas menit tanget ngabandungan. Keur kitu pok atuh harita kisaron. Yah, nu akhirnya dina waktu kurang lebih 7 tahun mangke geus kaitung unggul. Bunga jawara nu jak gelut ku Mang Cangku rubuh. Tah, sarta dina eta kasempetan nyebar deui hiji beja. Naon teh cenah paman? Naon teh paman? Ieu cenah lambang 7 jagoan leungit cenah kitu. Disusul kuribut-kuributna sakabeh perguruan silat berengaler ngidul ngulon jeung sajabana syariah pada hayang ngamili kana eta Barang. Tah, nya akhirna mah ti dinya mangke nyaho pisan kana kagunaan ieu Wesi Kuning ieu teh. Malah teuing disaha jeung ti mana mimitinya. Bet jadi loba jalma nu nyahun yen eta lambang teh aya di Emang. Malah unggal poe salila 3 tahun mangke terus-terusan ngalawanan jelema-jelema nu sarakah nu mikahayang kana ieu barang. Tapi untung Mang geus kaitung jago harita teh. Lantaran loba jawara-jawara anu tunduk ka Mang nya akhirna sarea malunur. Nu maksa kapaksa kudu nemahan pati beresan di paehan. Da Mang oge jadi lebar ieu barang kudu kubatur mah. Komo ari geus nyaho kana kagunaanna mah. Tah, nya tidinya Mang dilandi si tangkorak hideung jeung dianggap jalma jahat lantaran Mang minang maehan jelema.
Padahal mah marahna keneh anu nyieun kaributan. Damang mah teu hayang maehan batur teh. Nepi saterasna kumaha? Seterusnya kumaha paman? Saterusnya kira-kira 20 tahun ka tukang dina hiji tahun anu geus ditangtukeun para jawara der ngayakeun deui pamilihan jago. Mang oge milu harita teh. Nya akhirna Mang unggul. Seterusnya Mang diangkat jadi pamimpin si 7 jago. Saca boga bawahan genep meureun. Anu ti heula geus didongengkeun ka ujagna. Diancana burak siluman jeung pecut kilat anu geus paraeh marodar. Tapi ku lantaran maranehna geus boga rasa sirik pidik ka diri Mang, maranehna ngaku pamimpin teh ngan hareupeun nae unggul. Sata lamun Mang ngacungkeun ieu barang kitu ge. Lamun setokeunana mah sara gen keukeuh we ngadah-ngadah ka Mang. Beungeut yang hareup hate mungkir. Lantaran geuning si mana horeng manehna teh boga anggapan yen Mang teh cecep jelema jahat cenah. Jadi alasanna mah teh hayang boga pamimpin nu jahat cenah kitu. Padahal mah manehna oge can puguh bener atawa henteu. Nu yakin mah sare oge sarakah. Memang aya hiji jago anu kawilang alim tur kaitung bager. Manehna teh katerahna mah kilunjar. Jigana mah aya keneh turunanna tah kilunjar teh mudah-mudahan supaya kitu mah aya bisa tepung jeung urang. Capek jang yo ulun heula ngomong teh yo. Cik Mang rek tanya heula ka harti ieu teu kadinya. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Jang Banara. Itu gancang Jang Banara harita ka hartos paman. Nanging aya keneh anu teu acan ka hartos. Ya bah mana? Nyaeta dina perkawis musuh ti luar teh. Sareng sabab musababna pangna paman di ruang krepes ku genep jago teh. Siapa jakeun urang dongengkeun deui ngadah ka hati pisan. Dia seterusna teh. Ulantaran loba jalma anu ngarasa sirik ka si Mang, akhirna si genep jago teh terus-terusan ngancam ka Mang. Malah minang gelut patutunggalan. Tapi kabeh tetep eueuh anu mampu ngarubuhkeun Mang. Ari tujuan maranehna sangkan ieu lambang bisa leungit ti daleungeun Mang. Nu akhirna si genep jago ngayakeun gawe babarengan pikeun newak Mang nu jeung ku jalan tipu muslihat. Dari terang-terangan mah geus jelas teu karuaceun yang hareupan Mang teh. Nya akhirna mah Mang teh bobor karahayuan nyepikeun kangalaman di kubur hirup-hirup nu lilana hampir 20 tahun. Pikeun batur mah jigana moal percaya. Moal percaya nya. Lantaran kaitung hiji hal anu mustahil. Tapi pikeun Mang mah moal jadi pikiran rek percaya rek moal oge sabodo teuing. Ngan untung sama me Mang kecewa ieu lambang kaburu suputkeun ku Mang teh. Nya tangkal kayu tadi dirubuhkeun teh. Sedangkeun lambang si 7 jago teh nya ieu pisan barangna ujang. Oh. Tah kitu dongengna teh Jang Banara. Ujang perlu apa kana ieu riwayat. Sarta ieu barang bakal dipasrahkeun ayeuna keneh ka hidep kalawan. Ujang seterusna kudu mampu jadi pamimpin si genep jago. Ari sabab Mang mah geus kolot. Geus meujeunna mundurnya kalangan persilatan. Cek Kisaron mungkas dongengna. Dina beungitna ngalangkang hiji kabagjaan. Ari ras inget kana kajayaan dina mangsa nu geus kaliwat-liwat. Sedengkeun Banara can waka ngajawab. Kalah ngahuhuleng weh jiga nu bingung. Lantaran rek dipasrahan hiji lambang anu kacida gede hargana. Pikeun Banara mah lain bunga, tapi kalah susah. Naon sababna ari sabab teu gampang nyekel barang anu gede hargana. Komo da ieu mah aya patulapatanina jeung genep jagoan anu hartina geus ngamusuhan ka Banara. Mana komo lamun Banara geus nyekel eta barang meureun atawa lambang. Tapi gancang ku Kisaron dibere deui sumangan.
Wala nga na siya bingung yang. Sa pamangoge mo ay titingan. Yang tumanggabakan ang tung sa tukangan hidap. Pikir nga jagay sa garupahanong. Jadi piharap. Sarta sa kabe pangawasya mang baka diturunkan kahidap. Siyang kan uyang benar-benar mampu ngungkulan si genap jago. Payahnya Iyo barang ke kudu diterima ku hidap jalo. Jadi saron barejeng netep kajang Banara. Atuh ari geus dibere sumangat kitu mah pok Banara harita. Paman, Ulan. perkawis eta lambang tangkus ku abdi bakal ditampi. Tapi naon? mawa ka ayeuna, Paman. Sabab? Margi abina nuju dina kayaan kieu, bilih eta barang karampas di kubatur anu sanes hakna. Gitu ha. Memang kaharti ko bangge. Ay na mah lain wanci anu mustari na lin waktu na anu mustari na. Tapi sin ingat yang. Warisna. Mang kerubakannya kewajiban. Anu kudu dilaksanakan ayun na. Jadi lamun kiamah bari jeung mamawa ieu barang juga nya moayong yot. Tapi sing ingat yang. Mang kerubakannya kewajiban. Anu kudu dilaksanakan ayun na. Jadi lamun kiamah bari jeung mamawa ieu barang juga nya moayong yon. Nuk maca kapaksa we ieu balambang ke kudu cekel ku hidap. Dina hiji waktu matang tu bakal aya gudang jeung mangpaatna, tapi memang disagedeungeun ti eta teh bakal aya mamalana. Ceuk saron barejeng reng hapranjuk jika nu capek. Panunan netep seukeut kajang Banara. Sedangkan melati bodas anu nyaksian eta kajadian meni colohok setengah terpercaya. Tapi teu wani aing ngomong mah cicing we barejeng ngabandungan obrolan Banara jeung Kisaron. Kahatos pisan ku doge Paman. Nanging sateacana abdi nampi kana eta bak lambang. Cobi walar heula patarosan abdi nu tadi geunaan musuh urang luar teh anu ngabalukarkeun ributan kaayaan di urang. Naon teh hartos namang. Margi jawara-jawara ti urang dugikeun ka kawon atau kumaha? Hade. Kitu ge hade. Ieu dongengna teh. Pangna jawara-jawara ti urang areleh keok lain haretinya pangabisa urang hana. Tapi harita teh jawara urang dilawan hiji pakarang anu kacida ampuna. Malah make bisa mayahan ti kajauhan sagarupa. Rupana teh harideung juga itu. Tapi tina congona teh sok kaluar seuneu. Satati kanyahoan atuh. Balad urang sok loba nu araheut ngadadak. Eta ala teh kacida ampuhna. Nu akhirna sia memeh balad urang bisa nyerang sok kaburu rubuh manten bari jeung manigetih. Kabeh dieunakeun eta pakarang teh kanyahoan ngaranna cenah mah nu kitu teh disebutna bedil. Kitu ceuk beja mah yang Banara. Ceuk Kisaron dongengkeun perkara musuhna dina zaman baheula. Atuh Banara oge meuni ngahulang. Saterusna mah ungut-ungutan tandane ngarti pok Banara harita. Oh, pantas atuh pami kitu mah. Nanging kumaha saterasna eta teh Paman? Nah hati aya di perlawanan ti urang. Ente, tentu we terus-terusan aya perlawanan ti pihak urang oge nganyaka. Mang macam kungsi milu campur ah. Lantaran kacungkukeun jeung urusan anu teu paruguh. Kala kasilih kakalakeun jeung batur sia kawenang. Padan dene kitu keunai lu kitu patut mencekeng tidak. Geus kaliwat ieu jeung nadeui geus beda lalakonna. Memang itu oge aya deui lakon anu khusus pikeun medal masalah perjuangan bangsa urang dina ngusir bangsa deungeun anu ngajajah ka urang ning. Ayeuna mah sok geus tampanan ieu barang jalu. Ngada emang ngarasa leuwih yakin sarta emang bakal buleud kaya percayaan ieu barang teh bakal mawa kaberesan
Mun aya dia dampalengan ujang mah. Sok, tarima. Cek Kisaron beri masrahkeun wesi kuning ka Jang Banara. Atuh kalayan teu sadar kapinuhna. Jang Banara narima atawa nampanan eta barang, leungeun ngageter, jajantung ratu tutunggulan. Hate Banara jadi teu puguh rasaan, lantaran menang kepercayaan pikeun nyekel hiji lambang anu gede ajena. Sedengkeun kaayaan Jang Banara sorangan batan sakitu. Nu tangtuna oge hal ieu teh bakal nambahan berat pikeun Banara mah. Parandene kitu Jang Banara teu nembongkeun rasa hariwang. Malahan masa balikna paroman Jang Banara rada marah mai, sok serajaan hatena mah keur perang sabil. Paman, ieu barang teh lambangna kebahagiaan pikeun abdi. Tapi disagigireun teh eta tangtos ieu teh hiji lambang kasusahan pikeun abdi keneh. Margi tangtos bakal ngondang rupa-rupaning masalah pikeun diri abdi. Mangga ngarti Jang. Tapi ulah leutik hate. Ujang tuh bakal dibantu ku Mang. Cek Mang desa Ujang kudu buru-buru cager deui supaya naon? Supaya bisa ngungkulan rupa-rupa masalah nu bakal datang. Hatur nuhun paman. Nanging bade kumaha saterasna? Ayeuna kieu. Eta barang ulah ditembong-tembong kasing sabae. Anu menang nyaho teh ngan malati bodas we. Nu sejeuna omah teu menang nyaho. Saterusna deui kulantaran ayeuna mah geus burit. Yuk ayeuna mah urang balik heula ngan sameme Mang rek mere heula pepeling ka malati. Gelis, abdi paman. Abdi perantos saya di kanggo nampi piulang ti sare paman. Mangga geura saurkeun ka jisim abdi kieu, Cuk. Syukur aya kitu mah. Mang terek damplukeun rasa kepercayaan ka hidup. Pikeun ngajaga Jang Banara tina rupa-rupaning bahaya. Jeung nade kade sing apik. Lambang anu tadi teu meunang kanyahoan ku jalma segen. Sarta teu meunang karebut ku batur. Lamun seug aya kajadian kitu, hidup nu bakal ditagih tanggung jawabna ku si Mang. Dah kitu pepeling si Mang, kumaha sanggup cu? Kartos pisan paman, abdi sanggup ngalaksanakeunana. Balihan mah abdi rela ngorbankeun jiwa sareng raga kanggo ngabelaan ka Kang Banara. Upami Kang Banara anu cilaka latan abdi talobe, mangga geura hukuman diri abdi. Syukur geus syukur. Memang kudu kitu. Mang teh leuwih percaya ini mah yuk. Gelis Jang urang baralik tuh manon moe geus tunggang gunung. Cek Kisaron berjung nunjuk ke belah kulon. Da memang benar panon poe teh geus rek sumurup. Cahayana oge geus robah jadi beureum semukoneng. Ditujung Jang Banara jeung Nyi Melati Bodas narangkung. Pok Banara harita mangga urah menguli bae paman. Cek Banara berjeng ngalengkahkeun suku lalaun atuh harita dituturkeun ku Melati Bodas jeung ku Kisaron. Tiluanana tolobah deui omong. Terus we laleumpang ngajujug ka lembur Cilayung. Dijajab ku Suratong ngeret anu reang di sarada. Sadengkeun kaayaan harita teh beuki burit bae. Malah mata poe oge geus sumurut. Teu lila antarana bray cahaya layung menisibar. Rupana teh beureum semu koneng. Manuk-manuk recet di sarada bangun anu bungah bisa. Teka catur lila lalampahan di jalan. Kocap ning Banara Kisaron katutnya Melati Bodas geus terepi deui ka imahna Mang Samdi. Terus ngarayung barejeng barang dahar. Kisaron pada nanggap lalakona Mang Samdi atuh jeung bojona beri calohok ngadengel lakon Kisaron kitu teh. Sanggeus parat ngarobrol
Jak banara jeung melati bodas katut kisaron sarare di tempatna masing-masing. Kitu deui Mang Samdi jeung bojona. Nya sapeting eta mah eueuh kajadian anu mataknari kaayaan biasa-biasa we. Ari isukna kisaron kencis dewe ini cenah mah dek kajugjug deui ka pagunungan Nagasukma pikeun neangan buah malaka hideng. Kasugli para wargi can urang tunda heula kaayaan jang banara katut malati bodas dina khususna umumna kadang warga masyarakat Cilayung teuneun heula sageden kitu deui atuh kisaron anu keur lunta ka pagunungan Nagasukma. Teuneun kabeh eta ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka mangsa katukang urang kocapkeun ngeunaan Nini Kalingking jeung Nyi Maria anu harita keur kabur menikeun ka teu nolih kana naon. Mangsa alam pasosore harita teh serbot dua kalangkang bodas atuh pating serbot mata kukurayeun teu beda jika juri genuh keur liwat. Dua bayangan pating serbot lalumpatan tarik pisan. Horeng si mana horeng. Eta teh Nini Kalingking dituturkeun ku Nyi Maria. Sadengkeun atuh si pecut sakti mah geus ngajurah roh jadi mayit di buruan imah Mang Samdi teh. Duana ting pelesat kalawan dipaparetot kabur meuli teu nulih kana naon. Lantaran ngarasa teter jajaten ku kisaron. Komo barang posirah pecut kilat anu ancur mah. Nyi Maria atuh meulikeun ka ngabrigidig. Malah sailana lumpat oge sirah anu ancur teu kabayangkeun we. Sanggeus salumpatna kira-kira 2 jam lilana Nini Kalingking ngarasa aman. Reg lumpatna eureun. Pok atuh ngomong ka Nyi Maria anu keur renghap ranjung tukang geunana. Ron harap nyai. Jika nama geus jauh lumpat teh yo. Lantaran geus dilapisan si Saron moal kuat teu nyusul ka urang. Cek Nini Kalingking bari ngusap-ngusap beungeutna. Paromanina kataran katut haseum. Lantaran geus sabaraha kali gelut eleh jeung eleh we. Mangkaning bareto mah manehna teh kasebut jawara aneh tur gagah. Benar pisan ini. Geus jauh pisan lumpat teh. Da buktina ieu dari abdi geus menikah seseki ka rasana. Tapi ku nasibna paman pecut teh sakatulungan atawa moal ini. Cek Nyi Maria bari tengah membitkeun bujurna kana luhureun jukun. Malah tungtung mah Nini Kalingking oge gek diuk igeu Nyi Maria. Duanana ngalalungsar bakat ku capek. Mato mikiran si pecut nyai. Urang oge can pugu bisa salamat. Lantaran kagagahan si Tangkorak Hideung teh jiga beuki puluk we. Ku kami geus teu kaukur kakuatanana jeung katanginasana. Cinta Korak Hideung anu ayeuna bener-bener leuwih gagah. Cek Nini Kalingking ngaku kana kakuatan kisaron kalawan jujur. Atuh Nyi Maria mending salempangeun lantaran nu jadi andalanana geus ngaku kateter. Pok Nyi Maria ngomong deui, "Semu hariwang Cilaka pamikir kitu carana matun ini. Urang teh bakal eleh atuh. Kudu kumaha akana sangka si Tangkorak Hideung bisa modar. Lantaran tetep hirup teh kuring mah moal tibrasare nini." Cek Nyi Maria atuh jiga nu ponok pangharapan. Ari nafsu hayang maehan si Saron meningan ngagedur pisan, tapi edas kakuatan teu boga. Sadengkeun Nini Kalingking deui nu jadi andalanana jika nu geus ngaku eleh deui. Ih, ulah wakap anu harapan nyai. Asikeun loba jalan sejen. Pikeun modaran si Tangkorak Hideung na. Lamun urang teu wani adu hareupan, urang kudu bisa ngalawan ku jalan demit. Carana rupa-rupana rek ditipu atawa rek nyulik si Jajaka heula. Sangkan modar hiji-hiji. Lantaran tetela musuh teh jadi 3 anu sebenarnya mah yo. Cek Nini Kalingking bari ngareret ka Nyi Maria. Atuh puguh we pikeun nyari Maria mah estuning matak bunga. Lantaran manehna teh keukeuh hayang modaran ka si Tangkorak Hideung ku leungeunna Nini Kalingking. Da manehna mah teu kuat. Satuju nini, bener oge kitulah. Si Jajaka nu katela si Banar teh urang paling nih kurang. Terus podaran sekalian. Terus gitu urang terewak anu awena. Sekalian podaran. Namun gitu pikiran urang teh bakal tinggal hiji deui nyata si Tangkorak Hideung. Tapi nah yakin
anu nulungan si tangkorak hideung teh si jajakan nu tadi teh ni. Cek Nyi Maria berijeng neuteub ka Nini Kalingking. Manehna mah rada cancaya, padahal nu pangheulana manggihan teh pan manehna pisan. Tang tuh benar nyai. Jongna deui eta jajakan teh yakin si Banara anak si Imong musuh kabuyutan Nini. Nu matak mutlak we kudu moar teh tah si gelo teh. Cek Nini Kalingking berijeng ngeupeulkeun peurukna. Jep sakadapan majempe. Nyi Maria ngahulang heula mikiran omongan Nini Kalingking bieu. Sanggeus sadalila pok He Maria harita. Nya kitu pisan ini. Nang kumaha atuh carana cek abdi teh pasihan katerangan. Sawios abdi nu ngajalankeun nama. Asal masihan perjalanan we abdi mah. Can kapikir perjalananna. Maria, tapi tang tu eta teh bakal dilaksanakeun. Si Banara tetap kudu di podaran. Yo, ayeuna mah urang ka guha kami heula. Di ditu urang badami nu asak, ngarasa ase. Jeung teu sieun kadeneh ku batur, yo. Kenyae lah, teu ayeuna oge da aya keneh waktu. Cek Nini Kalingking berijeng jung nangtung. Terus luak dieu sakedeung jiga aya nu diteangan. Malah Nyi Maria oge harita teh ngilu nangtung terus luak dieu. Sanggeus katimbang aman pok Nini Kalingking harita. Aman enak mah yo, urang balik heula. Mangga Nini. Jawabna Nyi Maria berijeng singkil. Nya sanggeus kitu mah praduanana arindit, tapi ayeuna mah haleumpang biasa we. Ngajugjug ka hiji guha tempat panyumputanana Nini Kalingking. Beuki lila lalampahan Nini Kalingking beuki jauh bae. Dua pasir geus kaliwat, malah tungtun nama tepi ka jugjug. Hiji tempat nu saelana dirusiahkeun ku bogana. Sanggeus tepi kana hiji gawir cadas. Gedug, gedug. Nini Kalingking harita ngajejak batu minangka tulak rusiah. Geblug, geblug harita teh. Teu lila kerek bray aya panto engab anu dijieun tina batu teh. Sup Nini Kalingking mah asup dituturkeun ku Nyi Maria. Sanggeus duana ka jero geblug. Pantok nutup ku sorangan. Ari Nini Kalingking jeung Nyi Maria mah langsung memuru ka jero guha. Malahan mah teu oge geus aya di kamar Nini Kalingking. Gukek duanana dariuk, pok Nini Kalingking ngamitian ngomong. Maria, dia mah tu manina. Harap ngomong teh, mau aya paribasa sieun kadeneh ku cak-cak bodas. Jadi dia mah cak-cak na anu bodas diongkoh. Yo, ene mah orang ngabadamikeun perkara si Banara teh. Malahan mah sakalian urang nyawalakeun perkara malingna. Cik, Nini rek nanya heula ka maneh, ari maneh sanggup ngajalankeunana. Ulah selempang Nini, abdi sanggup pikeun ngalaksanakeunana. Sok atuh geura saurkeun. Kedah kumaha carana newak si Banara teh Nini? Kieu Maria dangekeun. Isukan kira wanci haneut moyan. Maneh kudu geus aya di lembur anu tadinya. Dodoh we si Banara sing ati-ati. Lamun aya kasempatan anu hade gancang rawu terus bawa kabur. Tapi kade ulah kanyahoan ku bebenyet anu awewena teh. Sabab yakin manehna mah moal kuat ngeladeunanana maneh mah. Tak kitu we ayeuna mah carana. Teu kudu hese-hese. Kaharti ku maneh Maria. Kaharti Nini. Tapi kumaha lamun si Banara teh kaluar ti imahna? Nah kudu terus didodoho. Cek Nyi Maria rada cancaya jigana teh. Lantaran cara kitu mah asa jauh kana pihasileun. Nah atuh. Daguan we sing nepikeun ka beunangna. Tapi kudu sing ati-ati. Sangkan ulah aya nu nyahoon. Lamun aya teh mah nu nyahoon anu ngudag, podaran we asa-asanya. Sabab lamun nyahoon ka tempat kami mah mata cilaka. Mata kudu hati-hati pisan si Maria. Nya Nini, tantu kudu ge bakal hati-hati. Serta si Banara pasti bakal keluar ti imahna. Tapi aku hari nyangkewok ngejodoga di jero imah mah. Atau aku ring rek in aina kitu. Ngara subuh kana geus aya di ditu. Di mana-mana si Banara arek kacai rek mandi atau rek naon we tah. Jadinya teh rek di tewa aku kuring teh Nini. Nu tangtu ari rek mandi mah tuh mau adik kawal aku nu bikangna. Kumaha satuju lamun kitu. Tah halus. Satuju Nini ge. Eta mah kumaha maneh we Maria.
Pokoknya si Banara kudu benang. Terus gadang ka dieu nya. Di dieu urang siksa bebeakan sedempikeun ka setengah modar. Tuman mang telu kitu mah pejuh-pejuh keneh geus jumago. Nya nuntun ini kan si Banara mah nya pasrahkeun nyala ka kuring. Tang tuh bakal kabawa ka dieu. Malah aya kana oge rek indit kuring mah. Kumaha meunang atawa henteu ini? Jong, hong, gerak iji gerak ini dung galung aku. Ig, kade si hati-hati sia. Kami mah arek hees di dia barjeng ngadaguan datang maneh, Maria. Cek nini kalingking ngomong laki itu berijen terus goledak ngaguler ya tempat sarena anu biasa. Sedangkan Nyi Maria teloba omong deh terus keluar ti eta guha. Maksudna dek ngajugdug deui ka lembur Cilayung. Sanggeus aya di luareun guha, Nyi Maria teh terus indit, tapi ngajanteng heula cicing heula barjeng ngajantul dina batu. Pauk Nyi Maria ngeceuih ngomong sorangan. Cilakat gede aing. Paman pecut kilat. Anu jadi andalan aing kalah pangheulana maut. Leuheung basa lamun layan dikubur kalawan sopan ku si tangkorak hideung teh tah. Kumaha lamun diruksak? Hanya ka aing can bisa ngungkulan kegagahan si tangkurak. Jadi aing teu bisa males pati. Ngan ukur bisa ngadodoho si Banara. Awas ya Banara. Diwarah sia ku aing mah. Moal dihirupan deui sia. Lamun beunang moal disetorukeun ka nini kalingking, tapi arek disiksa ku sorangan. Gitu patekada Nyi Maria dina ngomongna dua pereup mulikeun ka ti buleud-buleud we huntu katara pating tarak teka kerotan amarah. Sanggeus sadalila koloyong Nyi Maria ngamitian lumampah. Ari mangsa alam khususna mata poe harita teh geus sumuru. Tapi caang keneh Nyi Maria jongjon limpang sorangan ngajugjug ka lembur Cilayung. Digendangan ku soragaang dipiring ku sora jangkrik. Tapi barang jeung lumakuna Nyi Maria, dinu bala aya anu ngajorelat nuturkeun Nyi Maria. Gerakanana memang kesit, tapi teu bisa katempo dedeg pangadegna ngan anu jelas mah hiji lalaki. Eta jalma papakeanana sing sarua hideung, beungeutna ditaregos jiga garong. Malah sajeroning nuturkeun Nyi Maria teh si taregos hideung ngomong sorangan. Wah, yakin moal salah. Ieu teh jalma jahat. Sanajan rupana geulis ge cantang tu geulis jeung hate jeung panihatanana. Lantaran katempona kaluar tina guha nu suni. Awas ya. Nepi ka mana oge ku aing rek dituturkeun sia. Sugan we aya guna jeung mangpaatna. Cek eta si taregos hideung barjeng terus leumpang kalawan ati-ati. Nuturkeun leumpangna Nyi Maria. Sadengkeun kaayaan alam beuki lila teh kalah beuki poek bae. Kan untung we di langit geus aya bentang menebaranang. Jadi peuting teh teu poek teuing. Si taregos hideung bisa nuturkeun Nyi Maria, tapi kalawan jelas jeung ati-ati. Kasubri para warigi, urang jojo ringkesna mangsa alam jeung ieu carita. Gancana carita Nyi Maria teh geus tepi weh ka lembur Cilayung. Manehna terus atuh kudu bekan denu poek. Ceuk pikirna mah buni jeung aman. Teu aya nu nyahweun. Ari maksudna arek nyumput dinu bala dinu buni pikeun nalingakeun Banara di mana kaluar ti imah. Sanggeus manggih tempat anu kawilang hade, ragi Nyi Maria eureun. Terus diuk dina taneuh bari jeung pok ngomong sorangan kitu ge lalaunan. Jika tu panina di mata, kai masih Banara bisa awas. Kau nggak tempat oge awas. Di mana-mana aya nanaon aing bisa kabur ke belah kulon. Saterusna kabur ka sisi leuweung. Tang tu mau aing nyahoan. Tata.
ayam jago geus aya nu kongkorongok jika nama teh subuh ya jeung deui hawa geus tiis karasana mudah-mudahan si bandara keluar subuh-subuh hek sorangan ngarababari nawakna Kitu cek eta jalma nyata Nyi Maria baju meresan papakean ari bedog mah toleh nyiap siap jeung nyalap we ai ceuli dipasang-sangkan bisa buru-buru kanyahoan lamun ceuk aya nanaon kaayaan alam harita teh estuning jempling pisan tinggal ritna suara jangkrik teu mata kaneteun di kayuhan hawar-hawar sok kadenge suara anjing anu babaung malah di sawah ge suara bangkong menikang kengkong ceuk sangkaan Nyi Maria mah dirina teh aman padahal mah sakabeh gurak-gerik manehna ditalingakeun ku hiji tangtungan jalma nu make tarego siding nu harita nyempot teh jauh ti Nyi Maria malah si tarego siding oge harita ngomong jroning hate yakin pisan ieu manusia teh lain rek niat hade lamun nyaman niatna hade tangtu bae mau ngecedok gue di dia tengah penting nya nungguan naon atuh palang siang dak nyuli yo nyuli jelema wah aing kudu ngahalangan kana maksudna ieu jelema atawa aing kudu nuturkeun kana bae indit nangke ngara bisa nuduhkeun kandung kalingitanana waduh anjakal aing can nyaho ka ieu lempur na aya di mana yo aing cek eta jalma nu make tarego sideung bari ngusapan tarangna anu cikene dicocoreungit cenah malah merikeun ka barangeong harita teh reungit anu kacida lobana napu ka eta jalma kaayaan alam peuting beuki lila beuki haneuteun lantaran hayam jago geus reang kongkorong cekap waktu cukup lo nyacagi cerita orang tua lah kumaha lajenganana jeung saha atun make tarago sideung teh tah insyaallah ini ulonya dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 43 hatur nuhun lo kumaha perhatosan jeung kantun kasadeana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.